Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajengkeun hanca kitab Al-Hikam halaman 68. Atoyul hakikiyu antatwiya masapata dunia anka. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Atoyul hakikiyu ari nilep anu bangsa hakikat. Antatwiya eta yen nilep anjeun ayuhal muridu he murid masapata dunia kana lalakon dunia. Anka ti anjeun biala tastagila kuyen teu narima katungkul anjeun biladatiha ku kelejatan dunia wa syahawatiha sareng anu dipikaresep ku dunia walatarkana sareng teu condong sareng yen teu condong anjeun ilaiha kana dunia baltagibu balik tapoho anjeun anha tina dunia hatan taro sehingga yen ningali anjeun al akhirata kana akhirat akrobahana nu leuwih caket ilaika ka anjeun minka tinimbang diri anjeun ayatakunu tegesna bukti akhirah nasiba ainaika eta malebahan dua soca anjeun laisat lain dunia goibatan eta anu leungit anu poho an qalbika tina hate anjeun. Pahadam maka ari ieu antatwiya huwa itu hada atau yul hakikiyu eta nilep anu bangsa hakikat alladzi anu yukrimu ngamuliakeun saha Allah Gusti Allah bihi kutoyu auliyahu ka pirang-pirang wali Allah wabihi sareng kusabab toyul hakiki kusabab toyul hakiki tahakoku narima nyata naon ubudiyatuhum kumaulana aulia lirobihim ka pangerana aulia latoyu masapati dunia lain nilep jarak masafatil ardi lain nilep lalakon bumi biantakuna kuyen bukti anjeun min ahlil khotwati eta ti ahli lengkah lianau karena saestuna toyu masapah rubah makana terkadang bukti toyu masapah istidrojan eta istidraj wa makron sareng tipu daya wala toyu layali sareng lain nilep pirang-pirang peuting wal ayami sareng pirang-pirang poe bil qiyami ku salat wasiyami sareng ku puasa lianau karena sanyana toyul layali wal ayami rubama korona eta terkadang ngabarengan hu kana toyul layal sareng ayam naon ria awo ujbun atawa ujub patakunu maka bukti naon akibatu balukarna toyu layal al husranu eta rugi wala yumkinu sareng tekongang naon antutwa yen ditilep anil abdi teh seorang hamba naon masapatu dunia lalakon dunia ila ida asyroko kecuali di mana-mana mencorong naon nurul yakini cahaya yakin
fi qalbihi dina hatena abdu pahina idin maka dina nalikana asroko tan adimu narima leungit naon adunya dunya fi nadrihi dina paningalina abdi wa yaro sareng ningali abdu al akhirata ka akhirat hadirotan halna anu hadir hadirotan halna anu hadir ladaihi caketen abdu mawujudatan halna anu aya indahu caketen abdu mana bieu caketen abdu waman sareng saha jalmi kanat anu bukti naon hadi ieu akhirah musyahadatu eta anu ditingali na ku man la yatasawaru tah teu narima kagambar minuti man naon hubul pani cinta na kana perkara nu ruksak wa huwa sareng ari pani anu ruksak adunya eta dunya wastibdaluhu sareng narima kagantina pani bil baki ku anu langgeng wa huwa sareng ari al baki al akhiratu eta akhirat ama idalam yusyrik anapun di mana-mana teu narima moncorong naon nurul yakini cahaya yakin fi qalbihi dina hatena abdu kana tah bukti abdu rogiban eta nu resep dunia dina dunia mu'athiron halna nu milih mu'thiron halna nu milih laha kana dunia alal akhirati manderikeun akhirat rokinan anu condong ilaiha kana kana dunia wago iban sareng anu poho an maulahu ti pangerana abdu lidho piyakinihi karana lemah kayakinana abdu wa taqwahu sareng takwana abdu titik benten makalah al atau minal khalqi hirmanun al atau ari paparin minal khalqi ti makhluk pamere makhluk ai ida atu tegas atau tegasna di mana-mana mere holku kaka anjeun sayan kana je perkara pa khorta teras nyanak anjeun hukana se gopilan halna anu hilap anu lali an maula kati pangan anjeun pahwa tari ato wa in kana jeung sanajan bukti atoan eta paparin dohiron dina dohirna hirmanun eta nu jadi hahalang batinan dina hakikatna aepil hakikoti tegesna dina hakikatna wa nafsil amri sareng dina datna urusan lima karena perkara pihi anu tep dina ato min ru'yatika ari ningalina anjeun li ghairillahi kalian Allah wa wukufika sareng cicingna anjeun ma hududika sarta pirang-pirang bagian anjeun wal manu sareng ari panyegah minallah ti Allah panyegah Allah aya man Allah tegasna nyegahna Allah laka ka anjeun wa adamu ika sareng henteu na masihan anjeun masihanna ka anjeun ihsanun eta kasaean hay sulam yagib kusakira henteu lali naon qalbuka teh anjeun anu ti Allah bahwa ta ariman wa in kana sanajan bukti man umun man an eta panyegah dohiron dina dohirna atau wa in kana amun iman atau an eta paparin batinan dina batina
ataun jadi hobar tina pahua man'u wa in kana eta ataun eta paparin batinan dina batin dina hakikatna leano kana saenyana man'u alzimu eta ngamistikeun man'u kaka anjeun alwaqfa kana cicing bibabi di pintu Allah wa afa sareng ngaraksa man'u kaka anjeun min wujudi hijabihi tina ayana hijabna Allah wa in sita sareng lamun ngarepkeun anjeun kulta tah ngucap anjeun al atau minal khalqi hirmanun al atau ari paparin minal khalqi ti makhluk hirmanun eta jadi hahalang lima kana perkara pihi anu tetep dina emak min wujudi mahabbatihi tina ayana cinta na anjeun lahum ka khalqu ala dalika karana atau wataqalludi minatihim sareng ngongkorongan maparinanana khalqu bi ahdi atiyatihim dina nampa paparina khalqu wal manu sareng ari panyegah minallahi ti Allah ihsanun eta kasayan lianau kana saestuna Allah habibu ka eta kasih anjeun wa kullu ma sareng ari setiap perkara alu anu midamal hukana masal mahbubu jalmi anu dipika cinta mahbubun eta anu dipika cinta wa fi wasiyati Ali karamallahu wajhah sareng wasiatna Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah la taj'al ulah ngajadikeun anjeun bainaka di antara anjeun wa bainallahi jeung antara Allah mun iman ka anu mapari nikmat wa'dud sareng kudu ngitung-ngitung anjeun nikmat tagoiri kana nikmat salianti Allah alaika ka anjeun magriman kana katempuhan tanapi kana hutang mangga wa sareng ari wasiat yunasibu eta mantesan wasiat al makna al awal kana mana anu awal wallahu alam.